urang ka Tanjung Jalanan Singaparana yo batur urang ajung-jung kana jalan nu sampurna Allah amoy usuk helanan betul aribo sate nya bala buma ai kakolot teh sok maheureun kada kahaleungan ale sok gede mah banyak sok teh penting makelanan tong kageruhan jamalah samukunis lawas ketemu mani selamat ketemu mani si jurik sakit dapat Gusti Agung lali kuna lali gawe lali ka kuringa mata je lali ka kuringa mata mangkelanan kasep anak ibu cukulah waka gerung dakwa jadi tadi geus aleganya deh lain kunaon geus teh sabar amoy geus anyun-nyuran teh bujurnya berukan teh kadenge pelaku kenang di subuh kene wayah sakeudeung lana mangga diatur kanu geulis kanu kasep pagar ayu pagar bagus ucu oge para panitia para sepuh kini sepuh sadayana urang sami ngedalkeun kareus kabingah kabagja kanu kasih kali nu geulis Neng Niken Cynthia Dewi putri kahiji putri kameung Bapak Rian Sofian almarhum kali ibu Rika Rastika oke karasan putra kahiji dewa Cep Naswa Citra Saifullah di pangarasan Bapak Sandi kali ibu Nok Yuyu mugia ya si cikal nyanding si cikal singa jantung cikal bakal dina ngawangun rumah tangga anu bagja anu manja tur aya dina anugerah berkah Allah Subhanahu wa taala tantos selasa kadang selacang marat lumam sadacan marat lengkah lebih nanti anak sama tawis tua di setengah perjalanan kasem ayam kami ngati anu sing dihaturkeun ka hidang helanan helanan asa ucas esos itu kana kumis yang udut helanan kana anak ibu Allahu Akbar alhamdulillah nu dianti-anti ku uati tadi sok inggis ku bisi wate liuk teuy nyeri bohong ya sangeteun kasem ai nu ngaran-ngaran kolot gede ka hariwang kasem anaki tapi alhamdulillah geus ningali kieu mah geuning nu dago-dago geus jongok ti bayeun ua saja ngalaksanakeun kabungah kabagja ngalangkungan prosesi upacara penyambutan upacara pangbagean ngan samemeh ua lumampah satu acan ua ngalaksanakeun kabungah urang awitan kumaca basmalah anu jadi tatapakan tetecian muka lampah ieu garapan hei kancana yaga dulur-dulur nu ngarumpul ke lanan urang munut restu kanu agung nada muntang kadat maka basa urang buka lampah ku aosan basmalah kalayang dua kalimah syahadat Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim mancing mustari tutup bangtu nu dawuh prosesi upacara pangbagea urang kawitan dur banyak apinya indua kalau tebikeun pagoda setan
kalayan asman wagu halo anu walas asih dur kayaknya ucu gerak kawitan asa bunga turbangnya kasep gelis anak ini dua asa bunga nganggir rasa elanak tua kagerung dek randek sami ngadeg masing jejeg ajeg pancek ulah punggut kalindungan ulah gedag kaanginan masing kukuh mancuh dina hiji kayakinan tur masing kentel-kantel kaimanan kasih tuku hamongang lu mitutur galur trosul pageuh muntang ngapatokan menjadi imamna kitab Al-Quran pikeun padoman keur kahirupan nu tangtung moal nyalahan kasih geulis anak diawitan kumaca basmalah menjadi tanda ieu kabunga sejadi kedalkeun mancing-mancing mustari mapai laratan tinu bobaca prosesi upacara pangbagian ya urang paratkeun kelanan ujung saya nu tinggalin bijah ti tadi aing mah isi sabung ka manajer na geus kieu aing keparal teh lain kalak kajereng ka di dapur teh abo lain ka kawihan tinu sajeri-jeri aing leloh eta kamana hungkul atuh teh sok wah asa teh geus payah jeri-jeri ai bae geus kitu patut ka foto gitu-gitu teh atuh abu limu ari kalimu la ilaha illallah teh motong caket teuing eta teh itu Bapak Haji Tono geus kusuwal kusiwal saja terakhir adeuna nu beunang Bapak Haji Tono jan kadu mata tinggal ikut Gusti nu agung aing kabudina ayo batai di para bajak krik teh jadi gini mantap itu teh teh yang dikoprokan di Kejapati kata teh majas sana iya kurang kuat kurang raja heula samemeh maratkeun meja teh ampun hapunten geus anak ieu ngapunten ujung banyak itu dari si Amu marmulukan teh lamun geus kaliwatan bunga sok kaliwatan sagala rupana hampura hapunten kasep anak geulis ujung kelanan Amu mentong bakal gelideun jangan mengganggu ludu urang ruat heula urang raja heula cicing maneh sidan nurutan sinakep sok emok awewe mah set emok lain kagoler ye wayah kieu geus pasrah lila bangke sateh urang ngaruat heula urang raja heula kami gedeg sila sinakep sinogo tunggal sakedeg keelan bismillahirrahmanirrahim amin
Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ningit ampun nun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Dagang pantiat pangraksa para abdi-abdi seni sejagang keluar manangatan titis waris ini jalan maratan katampian gesan mandi kalawi si patahunan lebih ngaruncang diri-dirian musakiwari rek moro tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang puagang anting padung dengan jeung usikna pangancikan ulung sinajang kasih panak ibu saja ini wayang amoy bojo pengajang ladang yang lumana sinjang keut manggawa sasangan bacang sani kagungan Bodak kami gesarwa hayang pakaulan sakulit pekwana nganu dikasih abu tukang kerikik make gero di kanu teli nu genaheun ah wae asti lapang tendang alatan anu dangal ulah kalalajoan teh kasih nyata sakitu nu bahatur hampura kasih gelis anak ini tinggu gurulap barangnya dircaya mas disanglik dan
komara lawang rembesing kusuma seke seler pajajaran payung agung payung langit guma biari layung kuning dedeng guma biari layung kuning waluyang jatira kasono geura simpaykeun ka tresna tur kabagdaan ibu ya pal amu sok sarangan nu kasih kali gelis panana tenteu geuning sumati hirep nuti anti-anti yen pangajang cipasini tabur ke bambalati wangi kembang mawasari salira hati-hati sadana ayana kabare nuti aturan jimat tawaki jangan tenteng geuning sumpi anti-anti gemplang aja lawang pamor awor mapasangan antara nu tandang jeung nu nganti sagdarana heula ieu pangbagati wayahna geura tampi ku asi kalung kembang kaheman wangi pinilikan wangi nyambuang kembang ke bagjana kakeman hilangan kalimah kalopatikan sungkeman kembang kalung arum ngalung lulutkan
kalbu saestu minang katrak sarasa mapasangan semoga angsesa seusep tampi gali sanoba kasep geulisan aking ya pa urang paratkeun lengkah-lengkah anu penuh tujuan lengkah anu penuh harapan sok kanca urang sarangkan pirit ku kasih jajab ku halang bagja selemu alang aku kemat selemu bahagia wilajeng langkah lagi para sapalina manisan biasa macam kaluhur atau anu teh tetap di kaluhur biasa dipernahkeun pangkeun kanggo para panitia One, two, three, four.
desa rema pasti karema nangga orang gaulan pasrah ajaran karema makan kabungan ajaran lihat keturunan Sunda Sawa Watapa Sunda Sawa Watapa ayun ambing lila bari nyari ayun ambing lila bari kudang ayun mah kudu di ayun 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 desa rema mati rema Bapak Haji Tono eta doh ya Allah ya Rabbi hapunten Pak Haji udah si Amu memerlukan teh kitu eta tepayaan si eta mah tepayaan ningali nu kasep tepayaan ningali anu mencrang-mencrang si parekor ya Allah ya Rabbi dah sok inget deh karena tahun 80-an kita kami teh ya Allah kerjaman juga Aliando baheula jika Aliando baru kata kami teh goreng patut bang katang nah tuh matak si Amu nepi ka edan gini nepi ka ayeuna tek maneh anu ujukan mipit kanu boga mit mentak kanu boga awenang masih ngapanjang duriatna waluya salah wasna Alhamdulillah Amu ya Allah ya Rabbi kurang selaku kolot milu bunga milu bangga anu kasep kali nu geulis kali dua keluarga besar iman atur pun teh nu kasuhun meninggalih nu di pamri jemar manah nu ditenda tangtos buah seueur kalangkungan kalepasan dina ngalaksanakeun ieu pakaulan hapunten nu kasuhun ileung talingeuh bodoh balelol kirang enter seru dina tata bahasana kalangkungan dina tingkah polahna hapunten kepuhu Kang Agung Raja Kaliharatua mung sakitu kasangakeun tutus selangkung ka pangalang bobo sapanon sareng sapakeun agungnya para puraro ditedai rupina uasa para kanca mancen gawe di luhur panggung oge mancen gawe di lapangan baik parantos kapihatur ti waleng serkali ambu sapara kanca sekap sakitu kasangakeun jangakeun sabrang salayan lebat kaca bemahan teu jangakeun tapi lumayan lebat kaca masih mana sematawi buan adawi dipotong lalakon mungkas karapan di acara hiburan anu kapihatur di asmana keluarga besar Mustika Arum anu kapetok kapanjen oke bakton kalian hormat ieu kesempatan dihaturkeun ka pangarsa pupuhu pangatur lagu panata salagara anu kapetok kapanjen kanggo jajaran acara-acara anu pokok waktosna mana dihaturan anu mulia lancar tur salam amin ya Allah.